Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi salatu wa salaman daimaini mutalazimaini ila yaumiddin. Amma ba'd. Ayyuhal hadirun wal hadirat, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Faqala ta'ala, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul in kuntum tuhibbuna Allah fattabi'uni yuhibbukum yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dhunubakum wallahu ghafurur rahim. Wa qala aidan Alladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqqi liyudhhirahu 'ala dini kullihi walau karihal musyrikun. Al-ayah. Wa qala an-nabiy Muhammad sallallahu alaihi wasallam, man a'dhama maulidi kuntu lahu syafi'an yaumal qiyamah. Wa qala aidan, man ahya sunnati faqad ahabbani wa man ahabbani kana ma'i fil jannah. Quran wal hadith. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhun nabiyul karim. Wa nahnu ala dzalika minasyahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Kahatur para alim, para ulama, asatid wa asatidah, para kiai anu kepribados kalintang dipika hormat tur ditedak doana. Moga-moga para guru-guru nu aya di dieu sadaya nasihat wal afiat, amin. Bil khusus Syekhul Al-Mukarram pangarsa Bapak Kiai Haji Ipi Miwah Kulawargi, pangarsa Bapak Kiai Haji Udin Miwah Kulawargi, pangarsa Bapak Kiai Eli, pangarsa Bapak Kiai Khalil. Mudah-mudahan ieu guru-guru urang sadayana manfaat ilmuna, amin. Barokah yuswana, amin. Oke, barokah turunanana. Kalian sadayana para guru nu hadir di naungi ayeuna sok sanaos teu disebat sadayana, tetapi teu mata ngirangan rasa hormat takdim pribados kamaranteuna. Ais pangapi papayung nagara, papayung lembur, pangarsa Bapak Kuwu Banjaran Sari, karas kita Blok Mulia Sari. Mudah-mudahan ieu lingkungan, ieu wewengkon, ieu lembur sim ageng barokahna. Amin. Kalian dipimpin ku Kuwu anu soleh, umaro anu adil, ulama ul amilin. Mudah-mudahan ieu lembur sing diraksa ku Allah dina fitnah-fitnah nu mantap nyeret urang kana kahinaan, amin. Para agniya anu parantos ngorbankeun hartana, oge para pemuda anu parantos ngorbankeun tanagana, emutanana sareng sanes kantena waktuna sehingga terselenggara acara bungi ieu. Mudah-mudahan ieu acara sing ageng manfaat barokahna, amin.
khususna kangge urang sadaya nu hadir, umumna kangge ieu lingkungan. Teu pati-pati diagungkeun Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kecuali ngaran jalma anu ngagungkeun Kanjeng Nabi penting ieu bakal disetorkeun ku malaikat saestuna amal urang teh fi kulli yaumi Itsnin wa Khamis bakal ditembongkeun ka Kanjeng Nabi. Lamun amal urang sae ditembongkeun ka Kanjeng Nabi teh istabsyartu bihi, Rasul bunga, Rasul bangga ningali amal urang namun Banjarsari. Oh, urang Mulyasari. Lamun urang Mulyasari saroleh, lamun urang Mulyasari keur amal soleh, daek sodaqoh, daek silaturahmi, dawuh Rasul, ya Allah tarima amal urang Mulyasari. Amin dusun. Cari jiwa. Tarima amal nu mawacai ka hareup cek Rasul. Sing panjang umurna. Sabaraha teuing batu mah paeh elos. Ketinggal kakak bae sorangan. Tapi lamun sabalik fama ra'aitu ghaira dzalik, lamun Rasul ningali amal urang sabalikna, Rasul ningali amal urang Mulyasari sok maksiat jeung dulur teu akur jeung tatangga gentreng wae, KRT hewak wae, kapuwu ngomongkeun wae, beda teu kabare PLT. Anjir, ini lo pada temenang meren. Kumaha ceuk Rasul, lamun Rasul ningali kalakuan urang Mulyasari teu daek akur, teu daek runtut raut sauyunan, embung korban, embung sedekah, ceuk Rasul teh kieu, istaghfarullah lakum, kuring mamintakeun hampura pikeun darariya kabeh. Cek Rasul kumaha? Ya Allah hampura urang Mulyasari. Urang Mulyasari mah awakna leutik. Ipis kaimananana, lemah tanagana, ngan galedeh hutangna. Aya nu boga hutang ka tetangga aya. Aya nu boga hutang ka dulurna aya. Anu kamitoha. Anu boga hutang ka kuwu aya. Kita dusun wani nganjuk ka kuwu. Karena nu mana kuwu na ieu mana? Oh, ai kakara apa kuwu kasep kieu mah. Heeh. Sanaos ka kuwu tos sepuh anjeunna, tapi tos teu anom deui nya. Bu. Bu. Doakeun ka kuwu sing panjang umur. Amin. Kumaha eta ka kuwu bageun eta naon? Jujur. Sok ngomong. Iya Pak Ku bagus kan naon? Asli. Dengan bohong. Swear. Berarti lamun engke kuring maca shalawat hek Pak Ku nyawer kakara aing percaya. Salah. Kumaha aja Pak. Bapak aing mah lain urang dieu. Aing mah urang Ciamis, Maleder. Jadi nyahanapeun kantor Departemen Agama. Pokokna mah Pak Ku di Depart Mahmudun kan kaya simpang opat. Jadinya aya kelurahan Maleder. Tadi dinya lurus. Nah, tanjakan aya pabrik karet. Nah, kalau dituna aya imah tingkat 2, kayak taruh batur. Linggih abdi di Maleder Pak Ku, Ciamis, tapi abdi kawin mah di Serang Banten. Mata hampura ieu bisi omongan kula picarekeun nya. Bisi omongan kami mata kula tuh kana hate hampura. Pangaresa Pak Kiai Haji Ipik. Mana dia? Hampura. Nambe saur pangaresa Payudi cenah Pak Ipik ge di Bayasari alumni. Oh gitu. Harus gitu.
berarti kurang sanad teh nyambung hari gitu mah. Da bikin sami alumni Bayasari. Ke Bayasari teh tahun 2002. Ngomong pangersa mah salapan sabaraha 75 pengen geus kolotnya. Mudah-mudahan sing barokah yuswa gitu. Berarti abdi masih kene rai gitunya aya nu kereta banyak rai na gitu. Oh anak kajeun dan orang kene ieu gitu. Jadi aya kitu mah abdi nyebat ka Pak Iping ke panginten pun raka gitu. Ke Pak Iping ka pun surga. Seueur di dia alumni Bayasari. Oh atuh pira kok yang paling lengo. Bu hampurannya ya pokoknya gitu hampuran bisi omongan kuring letak meletup hampuran. Mudah-mudahan sakedeung deui hurung listrik. Amin gitu Bu. Amin. Sakedeung deui hurung amin. Lain orang lain karungnya ayo baru lampu kieu teh karungnya karo hideung. Geus hideung cicing di nu poe. Atuh ngabalembog meureun. Bu. Bu. Bingah kempel ngariung. Rek teu bingah kumaha atuh ibu? Saha jalma anu ngariung heg eta urang leuwih ti 40 jalma. Heg lamun aya jalma ngadoa 40 urang eta derajat doa urang teh anu ngariung 40 komo ieu lebih. Derajat doa teh nyaeta sarwajeun wali abdal. Ari wali abdal di dunia teh moal kosong, maot hiji diangkat deui ku Allah, maot hiji diangkat deui ku Allah. Itu ieu komo leuwih ti 40 jalma, mata lamun urang bulan mulut hek daek ruang riung alhamdulillah. Hiji urang teh dibeungkeut ku Allah. Amin. Amin. Nu kaduana didoakeun ku malaikat. Amin. Sok saha jalmana nu mintakeun hampura nepi ka poe kiamat? Nu katiluna urang dibere katenangan alhamdulillah. Mata cirikeun jalma ini ka pengajian mata renang hatena bebejo bisi anu gigireun manehna ngalentuk kieu. Eta teh ciri geus meunang katenangan. Tong diganggu ce. Bisi centin aya ngaluk gitu. Aya centin. Neni aya. Nur. Cekokom aya. Si Nunung Eha mudah-mudahan sarehat kabeh urang dia. Wasilah maulid ayeuna Bu la ilaha illallah. Saha jalma anu maca sholawat ka Kanjeng Rasul estu eta jalma keur nyambungkeun cintana ka Kanjeng Rasul. Teman aya jalma nu ngabasuhan lisanna ka Kanjeng Rasul ku maca sholawat eta teh jalma teh keur ngajul karunia Allah, keur ngajul rahmat Allah. Margi lamun Allah maca sholawat rahmat usikna, lamun malaikat nu maca sholawat istighfar usikna, lamun urang nu maca sholawat doa usikna. Mata urang maca sholawat eta teh ngado itu hasil muludan ku tilu jalan. Hiji ku sodako, dua ku maca Quran, tilu ku maca deba. Kobo lamun babarengan. Teu kapati-pati di hiji tempat dibaca Maulidur Rasul diagungkeun Kanjeng Nabi. Di mana di eta tempat diagungkeun Kanjeng Nabi, dibacakeun sejarah Kanjeng Nabi nepi ka barudak leutik apaleun sirah nabawiyah, apaleun naon karakter akhlak Kanjeng Nabi, maka di dinya tempat bakal ditingker ku malaikat. Tek naon tah malaikat tingker urang mang mentakeun hampura. Komo jalma nu sedekah dina bulan Mulud
mudah-mudahan dibungahkeun ku Allah. Amin. Ya Rabbal alamin. Tadi ibu nguping kori maca sholawat ada henteu ceu? Ada. Ngeunah kana hate? Tentrem henteu? Cacak urang di dieu maca sholawat teh ceu daras kitu. Komo lamun di makbaroh Kanjeng Nabi di ditu di Raudhah. Komo lamun urang maca sholawat di tempat kelahiran Kanjeng Nabi. Komo lamun urang maca sholawat bari di panyuneun makbaroh Kanjeng Nabi. Amin. Amin. Ting saminggu deui, ting sabulan, ting 3 bulan. Mudah-mudahan nu hadir ayeuna ieu binti di ditu. Tukang sonsinsem. Jeung tukang naon itu tuh? Tukang cilok, eta lain. Jeung tukang cilok na kabeh mudah-mudahan bisa umrah jeung haji. Temungguhan jalma mah matak pentak naonna nasibna. Loba jalma geus nisab tapi teu nasib. Lamun jalma geus nasib nisab nuturkeun. Loba jalma nisab pakaya boga sakalian jiwa ongkos aya tapi tirekeun ini naon sababna can nasib. Mata panteskeun diri urang yen urang teh pantes tepang sareng Rasulullah sallallahu alaihi. Yuk urang jadikeun momen ayeuna kangge diajar memperbaiki diri, diajar introspeksi diri dengan berbekal bercermin kepada akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam supaya aya kagagas dina hate urang hayang nuturkeun Kanjeng Nabi sebab Kanjeng Nabi diutus teh pikeun memeres problematika umat nu aya di alam dunia. Memeh aya dina hate eta keinginan untuk mengikuti Nabi, minimal mulailah dengan menyebut namanya sesering mungkin, sedawa mungkin agar melekat di dalam hati. Kenapa orang mencintai? Ciri jalma mencintai sesuatu sok remen nyebutkeun ngaranna. Siap? Siap? Kama qala Kiai Haji Abdul Aziz, ya Rasulullah. Ya Rasulullah salamun alaik ya Rafi'a syani wa daraji al-fatah ya jiratal alamin ya uhailal ju'i wal
wahai sang kekasihku, hadirlah dalam mimpi indahku. Datanglah wahai sang kekasihku, hadirlah dalam mimpi indahku. Ya Rasulullah salamun, ya Rafi' asyari wa taji, al-fatayati rotan alami, ya uhain al-judi wal karami. Allahumma sholli wa sallim wa barik. Cung rindu ke Kanjeng Rasul. Siapa yang rindu kepada Nabi? Oh, nu rindu. Saha nu rindu ke Kanjeng Nabi? Deuleu tak kalau teruskeun kelas. Saya keras guys. Ulah waka nyebutkeun rindu ka Kanjeng Nabi, lamun lisanna jarang maca sholawat ka Kanjeng. Ulah waka nyebutkeun rindu ka Kanjeng Nabi, ai kalakuan teu daek nuturkeun akhlak Kanjeng. Ulah nyebutkeun rindu ka Kanjeng Nabi, ai berjamaah teu beuri. Aya nu kitu. Aya eueuh. Pek ragap hulu angan kuring lain nyindir lain ngahinakeun. Lamun urang bener-bener cinta ke Kanjeng Nabi, maka kelakuan urang minimal daek nuturkeun Kanjeng Nabi. Teu sampurna ge, tapi aya kelakuan urang anu ngusahakeun di mana urang terek ngabuktikeun urang teh umat Kanjeng Nabi anu pantes narima syafaatna, nu pantes dipaparinan syafaat Kanjeng Nabi. Ongkoh ieu mah hayang syafaat Kanjeng Nabi, ongkoh ieu mah hayang diangkan umat Kanjeng Nabi. Ai nuturkeun laku lampahna teu teu da jalan anu dibentangkeun ku Kanjeng Nabi melalui sirrohna adalah jalan anu berliku. Saha jalma nu ngakukeun iman ka Allah, iman ka Rasulullah, kudu siap-siap nuturkeun jejak Kanjeng. Lamun hirup mung diatur ku aturan agama Islam, betinggal nyegok saeutik kartos. Lamun ibu bapak ngakukeun iman ka Allah jeung ka Rasulullah, maka kudu siap hak kebebasan hirup di dunia teh leungit. Di mana hirup urang teh kudu tunduk taat daek diatur ku aturan Allah. Wa man a'rada an dzikri fa inna lahu ma'isatan dongka. Saha jalma anu ngabalieur tina aturan Allah, saha jalma anu papadingklang kalakuanana nu kang nonggong teu eling kana naon, kana aturan perintah Allah, maka eta jalma fa inna lahu ma'isatan dongka, bakal dibere kahirupan anu rupa. Naon sababna? Tingali jalma nu teu pasrah mah rek salat berat. Betul? Rek sedekah dititah salat hese, dititah sedekah nyaah, dititah berjamaah bungul sangho ai tahlil beuki aya dina mah kitu ai tahlil beuki ai berjamaah embong ai diogan bangku jalma diogan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Oh bapak di haturanan linggih ba'da asar. Assalamualaikum. Pangarsa di haturanan linggih ba'da maghrib. Aya naon kitu? Ih kapan pakuwu rek syukuran.
Naon itu syukuran naon? Ih, kapan anakna kamari teh alhamdulillah parantos damel. Di mana damel itu? Ih, kapan cenah kamari teh sakola teh SMK. Tah ayeuna parantos di damel putra paku teh di mana? Jadi itu di PLN. Alhamdulillah kamari kasetrum. Tah ayeuna teh bade syukuran kasetrum kumaha? Lain, syukuran pedah anakna diterima damel wayah naon ba'da maghrib insyaallah waktu berjamaah kene si eta geus mancai hareupeun pantok pakuwuk man keur naon ngariung geuning sorangan wae batur mah dimarasin keneh meureun aya mamang teu berjamaah henteu nah kunaon bisa ke bagian tempat kayak gitu karena ipa kumah jelma bunga pasti alas nage ngareuna pasti gitu daya jalma anu hirupna ngan ukur nuturkeun hawa nafsu manehna bakal berat nuturkeun aturan Allah. Padahal setiap aturan Allah eta teh nguntungkeun manusia. Naon cenah? Ngomong aja. Sok, sing kompak bisi seteruk cenah. Setiap aturan Allah pasti nguntungkeun hiji kunaon Allah nguntungkeun Allah ngagelarkeun hukum nikah sebab jalma dina awak jalma teh sajaba ning aya akal oge aya deui dina awak jalma teh sajaba ning aya akal oge aya makana Allah Maha Uninga digelar hukum pernikahan ibu setiap aturan Allah pasti ngaraksa kana hirup manusia kunaon Allah ngahalalkeun poligami dan Allah mengharamkan perselingkuh lalaki kena naon boga pamajikan leuwih ti hiji atuh teu adil ceuk awewe teh kuna mah awewe ge meunang poliandri kuna mah awewe ge meunang boga salaki leuwih ti hiji punten ulah kombo jalma komputer lamun flash disk na racokan pasti bakal loba virus dengein punten cek komputer oge lamun loba cus-cos naonna ulah kangeres kira pikiranna kira lamun komputer loba teuing naon racokan loba teuing cus-cos flash disk pasti bakal terkontaminasi kunaon ku virus mata kunaon dina hukum pernikahan aya idah lamun awewe jeung pameget papisah aya masa idah eta teh pikeun ngabersihkeun jejak rekam laki-laki yang pernah menjambangi rahim seorang istri bersihna teh eta selama masa ini sok ngomong geura aing cangkeul ngomong geura teh bisa satruk aing mah lain naon oke aja hanya kalau kayak mau aing hampuran aing hanya kalau ngomong jalan mana lamun geus setruk so hese obatna ceu bener jangan lamun geus darah tinggi hese obatna loba obatna mah obat ceu ngan cocok-cocokan betul aya nu matahan geura ngagodog bonteng dia ngawaro eta ka jalma ngagodog bonteng unggal poe ngagodog bonteng cager henteu nyitu ke nyoroh cok aya nu matahan ku daun ieu ku daun kelor aya nu matahan ku daun salam aya nu matahan ku daun balimbing geus rupa-rupa da bawang bodas geus paham sakalian mere pedas kadinya leuncah naon lajah jahe kadinya sakali bawang bodas bawang beureuh kadinya nu terakhir cenah ku ieu ya ku naon buah pace cangkudu cenah gitu diwejak di blender diinum cager henteu utah heueuh
Naon sabna memeh di Inggris ka ambo ku irung naon sabna can kudu mah rarasan asa bau kelek jurig ce. Matak syukuran urang bisa ka dieu teh alatan ku nikmat sehat mah kabeh ge kahontal. Betul. Ulah komoda ibadah ge nikmat awak cager mah betul. Ulah komo ibadah ngaran awak teu cager mah dahar ge teu nikmat ieu. Mata kurang dibere sehat ya alhamdulillah, moga-moga silaturahmi nu ieu parat dugi ka akhirat. Balik deui kalau tadi setiap perintah Allah itu adalah ngaraksa kehidupan manusia. Kenapa? Dina hukum Islam aya iddah awawe cerai jeung salaki teh kudu nahan heula sebab pikeun ngabersihkeun jejak laki-laki yang dulu pernah menjambangi rahim seorang istri. Lamun iddah teu dipake awewe rentan terkena virus. Loba di Eropa mah, loba di Amerika mah awewe teh rusak ku virus HIV. Virus AIDS lantaran salome satu loban meong-meong. Satu loban rame-rame. Bayangkeun ek raca kumaha atuh. Bageuran Allahnya. Nya. Nya itu meh lileuk ai. Babok jeung migraya. Bu. Pak. Tah mata aing mata hayang nanya ka lalaki teh. Kitu anu jadi hate tanya ka lalaki aing mah. Oh, mau aya tapi ngadaglek we kitu. Anjeun ceuleuh pas berhala. Ibu mau kok Pak, Bu? Bagus, Pak. Iya, laki saya itu lomba dengan saulan bukan celi. Ngalangkungan momen ayeuna mudah-mudahan Allah ngageserkeun akhlak urang. Nu tadina urang hirup condong kana kufur, mudah-mudahan jadi condong kana syukur. Nu tadina urang cuek kana naon? Kana perjuangan Rasul, warisan Rasul. Ayeuna urang daek nulungan agama Allah. Saha jalma nulungan agama Allah, Allah bakal nulungan kahirupan eta jalma. Intan surullah yang suruh. Saha jalma nulungan agama Allah, Allah bakal nulungan kahirupan manehna. Nu mantap di mana agama ngabutuhkeun kudu pangheulana. Kudu pangheulana. Ieu riungan kawas ieu minimal ngahirupkeun hate nu tadina teuas jadi lem. Nu tadina kurang peka jadi kok. Naon sebabna? Minimal ceu airek ngariung meureun di jalan pendak atawa nu terakhir datang sasalaman teu kapati-pati dua muslim pendak duanana tuluy sasalaman duanana. Murah eta dosa di antara sela-sela jarina. Nalika dua jalma sasalaman Allah ngabagi 100 rahmat. Tuh, rek untung kumaha silaturahmi. Paingan mata manjangkeun umur, paingan mata ngalegak ngaluaskeun rezeki. Teu kapati-pati dua jalma papendak tuluy sasalaman, maka di antara dua jalma eta Allah ngabagi 100 rahmat. Alhamdulillah. Nu 80 Pak, Bu, dibikeun ka jalma anu panglobana nembongkeun kabahagiaan. Centin pendak jeung CEH. Centin CEH damang. Ih, cagur alhamdulillah mata aing ka dieu ge. Oh, syukur atuh aing bunga nu CEH mah teh gitu. Sahaja nu panglobana nembongkeun kabahagiaan eta nu meunang 80 rahmat. Nu 10 ka manakeun? Nu 10 dibikeun ka jalma anu baeun. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Damang, Cok. Air kita ya? Amit amin. Jalma anu ngingu dendam, jalma anu munak-munak masalah dendam, hayo neuteulik moal meunghar hirupna teh. Asli. Bakal susah. Lantaran dunia sakitu legana, jalma nu munak-munak mah, jalma nu dendam sempit alam dunia. Asli. Lumawi hirup masih gede hampo
Seperti halnya yang terjadi kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi ketika Kanjeng Rasul direncanakan rek dibunuh, rek dirogahala, tinggal ini. Pada satu malam Kanjeng Rasul mesti tinggal ku pemuda di berbagai kabilah, di berbagai golongan. Maka ketika itu sahabat Kanjeng Rasul, ya Ali, engkau tempati tempat tidurku. Gantian ku anjeun, kuring sareng Abu Bakar, rek hijrah, rek angkat di payun. Anjeun wayahna gantianan kami di tempat sare. Lamun urang dieu saur pamarsa Pak Ipi, hei Kang Yudi, penting ieu rek anu nyerang ka imah aing. Penting ieu rek anu neror ka imah kuring. Ceuk Pak Haji Ipi. Wayahna anjeun Kang Yudi sare di kasur kuring. Daek moal. Kumaha cek Kang Yudi, geus teh ku akang, pan akang geus kolot. Abi mah anom keneh. Tapi Sayyidina Ali, naam ya Rasul, nurut karena perintah Rasul. Sayyidina Ali tidur dina tempat pembaringan Rasul. Ketika itu Rasul keluar. Para pemuda disiap ngan mukjizat terjadi. Kata Rasul, wa ja'alna min baini aydihim sadda wa min khalfihim fa aghshaynahum fahum. Diaurkeun naonna pasirna dadak sakala eta jalma kabeh teu ningali ka Kanjeng Rasul. Maka urang dieu bisi ini ka kota hek teu mawa helm. Pakowo urang dieu rek ka kota hek teu mawa helm. Itu di perapatan aya polisi. Insyaallah baca we doa eta. Wa ja'alna min baini aydihim sadda wa min khalfihim sadda fa'abshiru qaum la yubsirun. Nyokot euceut tanu sacau awurkeun ka kana mata polisi. Moal bisa ningali eta. Atuh kapireupeuna. Iya mah Kang Yudi rumacana wa ja'ala min sadda min qalbihim sadda fa'absir qaum la yubsirun. Moal katingali cek saha cek Kang Yudi teh. Begitu datang ke perapatan plikik cek polisi. Jadi aya kata pokene, da polisi na sarua maca atuh. Rasul sampai terbebas dari invasi kepungan kafir Quraisy harita. Lamun Rasul ngarahna teuli dendam jalma anu keur molor nu kapiuhan eta ku Kanjeng Rasul mukjizat dari Allah, yakin eta jalma bakal paraeh pamuda ku Kanjeng Rasul. Nu kaduana nalika Rasul dibarengan ku pemuda Thaif ceuk baru di sorenya. Oh alhamdulillah, syukur alhamdulillah. Iya, Mang Yuli salah posisi hukuman. Kuluna mah atuh nyaho nu balik ora kene. Kuluna panghareupeuna parawan. Aki-aki dicura dihareup. Nyaho nu balik ora kene, panghareupeuna parawan. Tang kitu lamun parawan janda. Janda ruhai. Aya janda di dia aya. Rangda aya. Salada dijurah kubang teuing marontokna paku. Aya rangda mudakeun bujang mana teuing rontokna. Jang kudu daun salada buah kadu kandal cangkangna. Kudu naik kawin karangda mangku. Rangda mah pinter goyangna. Oh, eta ku lamun kawin jeung rangda pasti ngebul. Kamari mah apa? Paipi. Kamari mah di Purwakarta abi nyirim kitu eta ku nyawe 200.000. Dia matinya aing.
cek ieu mah keur ngomongkeun nikmat. Ieu mah keur tahadus bi nikmat. Emang ngomongkeun nikmat geus ieu mah. Eta nu acan kali nurutan. Tapi lamun pakuweuh teu nyawer kuting ieu cek. Aya dua kemungkinan Pak Ipi. Nu kahiji teu boga duit. Tah eta. Anu kadua teu boga dedengean. Urang mah dina keur pasrah terus gitu. Urang mah keur masrahkeun nasib urang ka Allah. Ku berjamaah kieu teh la quwwata illa bil jamaah wala jama'ata illa bil ittihad. Moal aya kekuatan tanpa berjamaah. Sing kompak ngomongna. Moal aya kekuatan tanpa berjamaah. Tukang cilok cicing keneh wae. Ayeuna mah araneh pakuwur dagang teh. Cilok, aci. Cilung. Aci digulung, cilon. Ada dulu kami ngomong. Sudah aing jelema di dinya. Hari lu henteu. Ya Kang ngabejaan. Aya rumah sapoe, aya rumah sahideung tong cicing di poe kan. Aya deui cimin. Aya deui sireng. Aci digoreng, cimol. Bucan aya naon Pak Bobo? Ciduk. Bisi santri tarik-tarakan inovasi soal. Nyian roda tuh kaos tukang cilok. Tok 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 tok. Naon eta mah? Ciduk. Coba masakan 2000-an. Aci diseduh. Ih lumayan wae ciduk mah eta teh ciduk teh barang hina, eta teh ciduk teh obat. Asli ce. Ciduk teh obat rendah, obat darah rendah teh. Bisi pakuwunya kurang darah, tensina turun 80/100 bisa keun. Mun pakuwu ngalehek wae kudu aing darah rendah, ieu jeung dokter mah. Udah lama omong Pak Ipi, ciduhan ge cager. Pasti kudu langsung cager ya kan. Ya punya bisnis salaki cek salaki ngaling baik ke salaki kawas kucing gering dah salaki nya salaki urang nambuyuk ya cek uca aing betul kebenaran buka salaki talaweng kal terekun kemana-mana tah ulah sudon wah eta teh boga darah rendah. Terus kalau omong ciduhan we cek dengan cager kan lamun geus cager pasti ujung dicapok. Bu Bu ayo ya ayeuna urang pasrahkeun nasib urang ka saha ka Allah supaya ieu urang ayeuna akhlak urang ditulungan ku Allah dituluhkeun hate teh kana jalan anu matak disalametkeun amin. Naon sebabna jalma kiwari loba ngan ukur ngurus dohir poho ngurus batin. Afatusrihu dhahiraka wa tufsidu batinaka. Nah anjeun ngan ukur peduli ngurus dohir anjeun sementara poho ngurus batin. Anak diluluis ku ibu, pamajikan digegelis pamajikan, ngagegelis maneh teh ya, leuheuman geulis beungeutna. Balabahi mah heueuh gegeliseun teh ngarasa. Aya jalma ngan ukur ngurus dohir awak sabaraha dipake. Nya make lensa geuning. Huntu di pager. Segera diaprokeun ceu awewe mah rujit. Atuh rek tibang pangaosan rujit padahal pangaosan penting. Rujit awewe mah rek berangkat teh. Hayu mah kela atuh pas cak bodoh.
Kenaon gitu, pastinya mah awewe wae. Make naon cing, make pelembab. Betul? Gus make pelembab, make minyak sungit. Rek ini make minyak sungit. Kapan didinya bilang kerok aja. Eta rek irit wat sungit. Nah, aya rek sare jeung salaki. Oh. Rek sare mah jeung salaki aja mau gerenu. Gusti Nu Agung. Salaki can sare pamajikan geus ngorok. Segrok. Atuh da sarena mitina mah jam 8 nempo TV. Jam 8 TV nempo manehna. Ayo gitu aya. Ya mau salaki teh udahkeun. Sok, kumaha salaki udahkeun pamajikan? Kieu atau kitu? Ye, udang pindah, kumaha teh pamajikan? Jangan salah ya. Awas ya, RC, tukang pijat beungeut aing. Oh, saya kata tukang pijat beungeut tah. Si Angga, itu si Angga. Nah, kita bawa ada ini kan. Ok cai lah mun awewe nu boga akhlak moal daekeun sare di heulaan salaki. Tah hiji korbanku. Tah. Ustaz punten, kumaha lamun salaki keur nguseup? Maknya kudu jagoan. Aya tukang nguseup? Aya. Asli? Asli. Bunga salaki tukang nguseup? Henteu. Sok dicare. Asok. Ngawar henteu. Henteu. Mata kajedog geus. Sating dicare. Da ge urang ieu jeung geus paeh mah. Coba tanya mohon. Ulah sok sumudon ka tukang nguseup teh. Naon cenah? Ulah sok sumudon ka tukang sagoreng-gorengna jalma tetep bogaeun kahalusan. Ya atuh kieu. Salintuh-lintuhna lauk tetep aya cucukan. Sakuru-kuruna lauk tetep aya dagingan. Saalus-alusna jalma tetep bogaeun kagorengan. Sagoreng-gorengna jalma tetep bogaeun kahalusan. Mata kula sok hewa ka tukang nguseup teh. Aya kahalusanana mah. Hiji lain nguseup teh eta teh keur nulungan lauk ti karelep. Lo kaduh kata. Ece membawa salaki tukang nguseup, alhamdulillah ce. Salaki batur mah tuh jeung tatangga gitu wangu. Salaki batur mah jeung tatangga teu wangu, tatangga hajat taradaekeun babantu. Tatangga perkara repet taradaekeun, si eta mah tulung bantu. Mun aya piduiteun kakarak nongol. Salaki ece mah alhamdulillah ulah komo jeung jalma jeung lauk ge si eta mah ngobrol lung 15 menit ono nyorang ngobrol si eta mah jeung lauk oge kamarana atuh sia lauk wah kana dieu mun aing ka dieu yeuh mata kada ulah sok suuk ulah sok suudon tah urang dieu lamun rek diajar husnudon ka tukang nguseup. Tukang nguseup mah husnudon hatena.
gede kayak kinanana. Di mana gede kayak kinanana? Eta we ini di imah jangan menang teh hingga ngesuk. Kulantaran gede kayak kinanana. Eta koja wadah lauk gede di bawah. Betul. Makanya pikir orang jangan sampai terlena, jaga iman nu aya dina dan supaya ulah leungit kayakinan. Iman nu aya di dada, jaga dan pelihara. Iman yang ada di dada, jaga dan pelihara. Awas jangan padam tertiup angin maksiat. Mari kita jaga iman dengan ibadah. Mari kita jaga iman dengan ilmu, silaturahmi, bersilaturahmi. Atau kapan apa aja lu penting nyambung. Ayo penting nyambung. Kenapa iyo? Banyak orang itu sawer. Cok. Oh cicing, pada cicing. Tak. Orang mahoroi, kami mahoroi asli. Sanak deh Pak Guru. Mana di sanak lima enggak? So, ente era. Di viral gue wae di YouTube. Ayak tuwo mulia sari borok siput. Bu. Pak. Aja. Kurang dia banyak poharanya. Raja di malam kos di leuweung. Woi. Jalan naon ieu jalan kasurupan hiji. Ampun, aing urang saya. Asal apa kudu lamun dionang kali 2 kali aing stres. Bu. Rasul diutus ku Allah teh pikeun memeres problematika umat. Memeh Rasul diutus akhlak jalma pasolengkrah. Terang pasolengkrah. Acak-acakan. Akhlak jalma tidak beraturan, bahkan disebut jahiliyah. Jahiliyah teh lain teu boga ilmu, tapi teu boga akhlak. Ari akhlak paragi jeung parantina hiji aya akhlak ka Allah, 2 akhlak ka sesama, 3 akhlak ka diri. Harita Rasul memeh diutus akhlak alam dunia pasolengkrah teu boga aturan, maka Rasul diutus ku Allah pikeun menyelesaikan problematika umat nu aya di alam dunia. Salah sawiosna nyaeta islahul akidah, pikeun memeres akidah. Nu tadina jalma teu boga tatagenan, maknya atuh patung dijieun ku manehna, disembah ku manehna. Aya kalana umat jahiliyah teh nyieun patung dina roti. Tuluy didagangkeun diiangkeun patung. Sapanjang jalan aun teu meuli da lapar beunteung candahar. Didahar heula leungeunna sabelah. Can seueuh keneh dicopot deui sabelah anu kencakna. Hoda can seueuh keneh kabok huluna sakalian dipeteskeun, maknya pangeran didahar. Tah eta. Ketika Rasul diutus, maka akidah manusia pada saat itu mulai saeutik waras, saeutik beres, saeutik sae naonna akidahna. 13 tahun Rasul memeres akidah. Bayangkeun, 13 tahun Rasul di Mekah memeres akidah. Maka akidah nu ayeuna warisan Kanjeng Rasul kedah dijaga ku urang. Jangan sampai generasi kita rusak gara-gara urang teu nepikeun akidah nu bener.
Jangan sampai generasi Islam teh rusak di tangan kita, rusak di leungeun urang, pedah urangna joledar, tidak punya kepedulian terhadap generasi. Masjid sakieu gedena lindung lamun urang teu nyiapkeun generasi masa depan. Tong ngarepkeun 10 tahun aya jamaah di dieu. Lamun budak leutikna nu ayeuna ku urang teu dipersiapkeun. Lamun hoyong ningali masa depan, kumaha masjid ieu 10 tahun tingali budak ngora ayeuna. Sae deui. Lamun hoyong ningali masa depan, kumaha nasib masjid ieu 10 tahun mendatang tingali budak ngora ayeuna. Mun ayeuna jauh, isuk leuwih jauh. Mun ayeuna araya ka masjid, insyaallah jangankan 10 tahun, 100 tahun mungkin akan terus berlanjut. Hade goreng nate di leungeun urang ayeuna selaku kokolot. Pentingna boga jabatan lumayan pikeun mempermudah nulungan agama Allah. Matak lamun di urang aya RT hargaan. Lamun di urang aya RT hargaan, salajan RT eta teh pejabat pangmutitina. Segala bentuk fitnah memerang kapuri naon nyedok ka RT kabeh. Betul? Oh, bagian eta, bagian cair PKH, BNPT, BLT, kabeh nyedok ka RT. Bo? Awas. Nu mawi pikeun urang sadayana. Hargaan lamun di urang di lemur aya RT hargaan, daekeun jadi RT ge uyuhan. Lamun di lemur aya RW hargaan. Sakitu ge daekeun ngurus warga. Di lembur aya kuwu hargaan. Boman diparilih tuturkeun ka hayangna ceuk kuwu gerakan magrib berjamaah tuturkeun. Ceuk kuwu ulah aya budak leutik nu magrib teu ngaji, ulah aya budak leutik nu magrib teu ka masjid. Dukung ku sarerea. Lamun teu dihargaan berarti urang ieu teu boga hate. Naon bedana atuh jeung sato? Bedana sato jeung jalma teh dina pada naon cing? Teu boga kaisin. Sakitu. Pernah ngalewat henteu? Pernah ningali ucing ngalewat kigianan? Punten. Oh. Paduli teuing kucing jeung naon mah jeung gogog. Lamun keur hayang rek hareupeun Pak Kiai, rek hareupeun Pak Kuwu. Bagian ngecos mah ngecos we cenah. Pernah teu nampa ucing rek kekecos kupuntenan. Eueuh. Moal aya da bawa ka isi. Da watak lage watak tobei, akalna akal tobei, lain akal goriji. Ai urang mah boga akal goriji bisa mendakan sifat kapangeranan. Anu lamun geus bisa mendakan sifat kapangeranan, diharapkeun dina hirup sapopoe silih hargaan, silih ajenan, silih tulungan, silih nyaahan. Matak akidah nu ku urang ayeuna kapendak ulah nepi ka pareuh di leungeun urang, tepikeun deui ka anak ini supaya ketika urang tepang jeung Kanjeng Rasul teu kaeraan. Urang dieu termasuk abdi urang lamun pendak jeung Kanjeng Rasul, hek ditaros ku Kanjeng Rasul, hei geus nepi ka mana maneh dulungan agama kami? Geus nepi ka mana maneh ngaraksa ngajaga umat kami? Oh. Ridho ibu ningali anak ibu kasasar engke di akhirat. Terombang ambing isukan di akhirat. Bungahna hirup teh hiji, awak cager dua, bisa kumpul bareng jeung keluarga. Nu leuwih bungah deui, puncak kenikmatan engke di akhirat adalah urang salamet sakeluarga. Kabayang gitu. Anak nu kahiji nu kadua aya nu bungsu Allah ditempo teh keur kekerbekan we dina neraka. Naon sababna? Di duniana diantep teuing.
dengein, jedingin, mantak ye minimal urang kumaha carana supaya budak boga akhlak. Ciri jalma boga akhlak ka Allah daek syukur, syukuran. Lamun jalma teu syukuran ka Allah berarti teu boga akhlak. Demi Allah Pak Bu, lamun salat urang nu tadi we, lamun salat urang nu tadi diterima ku Allah tuluy ditukerkeun jeung nikmat nu karasa ku awak urang hiji we panon, ditukerkeun jeung nikmat nu aya dina panon moal mahi Pak. Sok tingali cara kerja kamera, lamun hayang fokus hayang ngajum dikuar-kuir heula. Fokus itu tuh. Tuh. Kerheker ini. Sekarang sudah fokus. Mata jalma mah teu kawas kamera, teu kudu dikuir-kuir ieu teu kudu. Lamun hayang fokus mata tinggal tempo langsung tinggal, oh itu mah tiung bodas. Oh itu mah tiung krek. Oh itu mah hejo. Oh itu mah panjang. Oh itu mah geuneuh. Tiun najo. Naon eta urang nikmat nu aya dina awak urang? Coba hitung, Bu Ibu hitung. Bayangkan. Numawi yuk pikiran nikmat nu aya dina awak urang. Eta teh gratis ku Allah dipaparinkeun. Naon cenah? Sok urang. Sakali urang dieu cuci darah sabaraha Pak? Ngomong. Sakali urang dieu cuci darah sabaraha? Mayat eta teh. Sok minimal salabu teh 300.000 eta teh. Betul? Ayeuna Allah gratis bere darah. Sok numawi syukuran ka Allah, jalma boga akhlak ka Allah, boga rasa syukur. Bentuk rasa syukurna adalah di mana datang kewajiban panggilan salat, daek salat. Di mana datang panggilan sedekah, daek sedekah. Di mana datang panggilan silaturahmi, daek silaturahmi. Datang panggilan thalabul ilmi, daek thalabul. Tah gitu eta salah syukuran. Tetap awas jaga anak incu Bu, minimal puncak jalma boga rasa syukur daek ruku, daek sujud. Mantap lalaki nu tanggung jawab anu jadi anak pamajikan, bawa anak ke masjid, lain kali gincing sorangan ke masjid, bawa anak ulah jongjon bapak bisa sholat teh. Lamun anak can katingali sholat ulah jong sakai deui. Lamun anak can katempo sholat ulah jongjon komo mati lampu kieu mah. Oh zaman kiwari atuh barudak murah. Lamun baheula cara kerja zaman anak baheula cinta ditolak, dukun bertindak. Ayeuna mah dibalik, justru cinta diterima, lain dukun bertindak, dukun beranak. Loba kolot nang pirang-pirang kolot wirang gara-gara kelakuan baheula mah pamuda ngalamar ngomong bogoh ka awewe ditolak. Dukun bertindak, dukun santet, dukun pelet bertindak. Ayeuna mah dibalik, cinta diterima, dukun beranak bertindak. Loba aborsi di mana-mana. Nauzubillah, jaga akidah urang. Nu kadua, islahul akhlak. Rasul diutus kamu ka bumi pikeun nyampurnakeun akhlak. Naon cenah? Innama bu'istu li utammima makarimal akhlak. Rasul diutus pikeun nyampurnakeun akhlak. Da memang Rasul mah sae akhlakna, wa innaka la'ala khuluqin azim. Pentingna urang memeres akhlak anak adalah pikeun
investasi jangka panjang dunia jeung akhirat. Boga anaknya pinter nyesai akhlak geus eta mah tabungan dunia akhirat eta. Tapi boga anak piomongeun rudat sok boga anak ngariringi sakitu kolot usaha teu jalan teu naon teu ngukur kujur kala kadar minta motor ka kolot majar maneh cenah hayang motor ninja begitu dibelikeun ku kolot ngajuk ngahutang ngagadekeun kebon pamer hareupeun masjid di gerung-gerung atuh Pak Ipi keur salat kira kapan kabeh ieu kapincut naon hah kawan atuh Pak Ustaz Ipi keur salat ngadenge suara motor gandeng setoran udah menang anjuk atuh jadi gerung-gerung teh gitu gas tuh kadenge kabuping usaha ku imam di jero kan kawur tahat teh kaganggu ku suara motor inna sholati wa Suzuki wa Yamaha jaga bu nu kadua anak mah tinggali cacak kurang mati lampu nya cacak mati lampu rupa karasana betul ngomong ke di jero kubur toh jangan goreng akhlak kalakuan di dunia goreng akhlakna maka rupana kawas mati lampu di dunia cahayaan nauzuh anak ku urang dinangna dinengnek ce anak ku dinangna dinengnek ku urang saban geus mandi dibedakan di minyak kayu putihan tuluy dipake baju dipapantos dipernak-pernik dipelong ku heuceuk eta salajan eta anak-anak RT kubu salakina RT kumaha pemajikanna anak raja saking punya anak budak pada gelo ada ke ibu anak taha pemaji kurang teh anak tiak meureun punya kabudak betul kamu orang dia masuk rongsok mau ngahariring ay sore-sore bari diajak jalan-jalan hari ibu ngasuh anak permane ge hona nuhun kan ieu ngarti karana mun mubalik maca Quran buru-buru ehon mubalik nyinen buru-buru ehon tapi mubalik ngomong permane ehona sing ngarti sama bulan sarua dibayar so ibu ngasuh anak cek tetangga teh kasep-kasep teuing bangga enggak budak ibu hidung kepada tetangga teh geuneuh-geuneuh teuing padahal jujur eta jalma jadi hati ente ayeuna budak urang cek tetangga teh budak teh soleh-soleh teuing bangga ente hek budak urang teh bengar nyieun keuheul ka indung ka batur sabibir hiji piomongeun tuluy cek tetangga teh urus ta anak sia bicarekeun wae ngera-ngera jadi hati ente anak gitu sanajan budak urang bangor sanajan budak urang piomongeun tapi lamun dicarekan ku batur ridho henteu aneh ibu mah dicarekan ku batur teu ridho tapi budak isukan dicarekan ku malaikat diharapkeun mikir
maka ulah hare-hare jadi kolot. Cuma budak arulin pati harantep jerteuing garandeng di masjid daripada masjid sepi tidak seorang budak. Betul? Kun wae da budak mah adatna ieu eta mah. Gandeng di masjid mah adatna. Keut engke geus mikir mah geus kideung mah moal garandeng, lamun kuwu ka masjid gandeng. Kakara kurang ajar. Ai budak heureuy mah dangaranna ge budak. Betul? Dan memang dunia budak mah kitu. Engke ge geus indeng mah geus dewasa mah nya moal kitu. Terus gitu. Tetapi akhlak wajib dibangun di dinya, kenalkeun ka budak. Kudu kieu akhlak di mana mah, di masjid mah wawuhkeun ka budak. Lain kudu dicarekanan. Justru kudu keueung lamun masjid sepi tina sora budak. Lamun eueuh budak lompatan di masjid kudu keueung urang. Terus gitu. Budak lompatan mah adatna. Lamun RT kudu lompatan. Lalian. Mata kumaha carana supaya budak daek naon? Bogangan akhlak. Akhlak ka Allah jeung akhlak ka sesama ti ayeuna urang arahkeun nu mata kolot ulah hare. Kama qala Sahrukan. Barudak katungkul ngorek HP zaman kiwari mah pakuwu barudak teh opatan limaan ngarariung tapi teu ngaromong. Heeh kararimet kabeh ge. Jang aya Pak RT aya? Heeh. Bapak aya Bapak? Heeh. Bios Bapak di Baledong? Heeh. Aya nu kitu aya? Budak kiwari ke seramun ku anak Rasul lolobana serat teh ku HP sibuk klik welcome to the Mobile Legend. Eta nu ngora kumaha nu remaja nu dewasa nu teu bangka sibuk main slot. Gara-gara bapak-bapak kamarinaan gara-gara boga HP rumah tangga acak-acakan rumah acak-acakan lucu lucu pada nyambung jalan acak-acakan. Mata lamun abi lain nyaram ngalarang budak ngorek HP justru pakuwu lamun budak teu ngorek HP silakan. Naon sebabna kita sudah memasuki era disrupsi. Naon cenah? Ulah seueur we ceu bisi kieu aing geus. Naon era disrupsi naon? Era perubahan digital.
kita telah memasuki era perubahan digital. 60% ayeuna kebutuhan manusia ditunjang ku mesin. Tahun 2000 bantuan aja. Tahun 2000 kerja serba mesin, berjalan berlari menggunakan mesin, manusia tidur. Manusia tidur. Apa? Terus satu dengerin ya. Oh, dengerin. Manusia tidur berkawan mesin, makan dan minum dilayani mesin, sungguh mengagumkan. Kapan gitu masih dari apa? Gitu ya. Jadi kita lagu bahagia apa kunya? Oh, kita lagu kita keluar bahagia mata paku kasep kene. Akhirnya mah tinggal saayana. Betul gak? Tahun 2000, tahun harapan yang penuh tantangan. Hampura we canda hari mana gue? Gitu. Pokoknya mah zaman kiwari kebutuhan orang ditunjang ku digital. Zaman kiwari jalma paranja. Teu kudu make dompet, teu kudu make duit, klik barcode, gopay. Betul? Rek ini hari itu kamaja. Allah, tebaga mata, tebaga mata. Klik Gojek. Naon cenah? Urang dia hanaan, hayang dahar. Betul ngerawak, buka tutup saji, kejo, cari. Klik GoFood. Betul? Hayang ini terbuka duit, hayang dahar, awahan, gorowokan. Urang dia reka pangajian kawe ditu, kawetan. Motor dipakai ku anak kabeh, manggil ojol, betul? Naon ojol? Ojek online. Persingkatan aja nama. Ojol teh ojek. Ojek online. Aya ini sok nawaran minjem duit ini. Pinjaman online. Pinjaman online disingkat jadi pinjol. Ojek online jadi ojol. Kontak online. Kontur. Naon? Kapan usum singkatan ya, nama. Kita kan hidup di Jawa Barat. Jawa Barat itu adalah Jabar. Jawa Tengah, Jateng. Jawa Timur, Sumatera Utara, Jember Utara, sok cek ekseri-seri atau corek cicing-cicing. Sok berisik koneng. Kudu jujur jalma mah. Kalau kamu sedih, keluarkan tangismu. Kalau kamu gembira, keluarkan tawamu. Tapi kalau kamu malu, jangan keluarkan kemaluanmu. Kamu saya datang dah. Bu, harus peduli terhadap anak kita. Pek anak karek HP ngan sakalian waktu sholat, waktu ngaji, waktu diajar, atur ku kolot. Siap. Lamun ibu teu bisa ngatur, ulah nyalakeun sasaha isukan di jero kubur eueuh nu ngalongok, doa anak teh nu ngocor. Kalakuan anak ditepok ku ibu di jero kubur teh kalahkan nyesek we nyeun sangsara di jero kubur. Sengsara ulah nyalakeun sasaha ce. Lamun hirup ibu rungsi unggal poe ku kalakuan anak, hirup ibu gering ku kalakuan anak lantaran ibu teu bisa melak kahadean kanu jadi anak.
tangkal nu leutik lamun dibungkak di kula kilep bisa lamun leutik keneh, tapi lamun geus gede moal bisa geulas pe ulah nyalahkeun sasaha ongkoh hirup jeung anak teh padeukeut di lembur, tapi anak teu boga peduli kalau jadi kolot lantaran hatena garing gersang eueuh cahayaan lumata kade minimal ngarege ngong adan di dieu buru-buru budak teangan ulah kajongjonan di mana ngong adan teh teangan anak ceuk ulah kajongjonan cenah eueuh telepon jeung naon di barare HP jadikeun ieu teh senjata pikeun ngontrol budak kantos telepon teteh di mana di imah Mang Ujang enggal uwi asal heula mohon mata kitu tah ngong adan teangan budak salat beres salat ngaji beres ngaji babantu di imah anak zaman kiwari salawe mah 25 mobil sedan cetna hejo awewe zaman ayeuna pintar dangdan teu bisa ngejo pintar dangdan teu bisa ngejo betul bisa dengan ental-entil mungkul pake tiung dipurintil bari bajona beten nyetil pake calana model pensil hayang katingali sholat mulo salah mending dilampangkan mending disegawan Pak Kuwu cici akhirnya ke Pak Kuwu kan Pak Kuwu nyawerna ge cici lu nyawerna ulah pipiluan kenapa Kuwu? Naon? Pak Kuwu bisa ngomong tuh lempeng tuan cakta tanggung jawabnya ini kalau ada dulu emang ayo buka-buka kumapa Ivi? bengkokkeun oh saur pun guru bengkokkeun di omong-omong ya anak sok geura poe Jumat ibu-ibu senam anjay teh ibu-ibu hayu besti kumpul bagian senam senam hareupeun desa poe Jumat jam 8 pengen poe Jumat Pak Kuwu ini isuk-isuk dan eta loba kijing lumayan sama apem bantak pi omongan eta nu kitu komo diomongkeun betul tuh ya matak sing waspada sing hariwang boga turunan anu naon anu teu boga akhlak lamun boga turunan teu boga akhlaknya henteu nyontok ka Kanjeng Nabi lain wae di akhirat di dunia keneh geus jadi siksaan jeung kolot betul loba anak kolot parasia gara-gara akhlak anak teu metu ku indungan dicarekanan ku bapana dibelaan mana teh rek kadenge kasaha sabenerna ku aing segala diturutkeun maneh tapi teu ngadenge ka omong kolot datang bapana geus atuh geus carekanan dasar warna maneh nade damai nama da jarang di imah atuh yo kami ya isuk capek loh mana nama ini di imah Allah abi mah isuk-isuk aing geus deseuh baju urang moekeun baju peuting morosotkeun mana nama da jarang di imah teu apaleun budak curik hayang jajan betul Gos gadeng cek salah kita kamana mending ngomong teh dasarna ge dah aing ngomong teh juga pemain nama cara nyambung beda lamun ngobrol jeung baladna di pos ronda kopi ge beak 2 gelas aing ngobrol jeung baladna mah 2 jam 3 jam kuat nah aing ngobrol jeung pamajikan tara kuateun berorang batur aing teh kuat ulah
lamun boga pamajikan cerewet ulah komo jalma juri ge sieuna. Kapan aya jalma boga pamajikan cerewet. Oh, ngomong. Salah tidak ini tuturkeun ka kalian nuturkeun bari ngecebrok bae. Keueur urang salah kitu eta gadis untrungkeun ka sumur. Pamajikan begitu menang mainan eta menu sajam ruas kareureuna keutuh bawa pamajikan aing paek cenah barunya. Ingat kenapa majikan diudang ke sumur ngelol, begitu ngelol aya juri keluar tina sumur. Wah cek salakina wah ieu juri pamajikan aing. Saha maneh cek saha? Cek salakina cek kare geus teu ieu teh. Cek salakina teh saha maneh? Ih uing macana penunggu sumur di dieu. Ih lain pamajikan uing. Lain cenah buah itu di handap. Kayak gitu kumaha? Teuing tadi seneng ngacabrak wae aing pusing cek juri. Jadi juri kan ninggalkeun sumur teh gara-gara awewe cerewet. Mantap kalau mun boga pamajikan cerewet imah aman moal aya setan moal. Moal aya juri moal. Ih boga pamajikan cerewet apa lumayan teu kudu beli politron. Dengekeun wae dihitungan dengan radio. Kayak nggak capek, kayak nggak cepat, cacing, ngomong kan? Pak, harus dikontrol, nah jenah? Kontrol anak, kontrol salaki. Pak, di mana kene? Di jalan, tos sholat aja, tos sholat. Udah lo, kacili, udah kayak kacilinya kok aing. Utara sholat nggak dulu, nanti udah kayaknya engsol. Dihadekeun aku kanyahoan ku antara salat. Cek. Cek. Tak kaciri anu ngaji bari mikiran hutang mah kaciri. Ngaji teh kieu. Kadek jagaan Allah. Asupkeun kana hate tembak ibu Allahu Akbar. Rei ingat ka anak, rei ingat ka kubur, rei ingat ka akhirat. Teangan anak buru-buru lain kalaka. Ih, geus lohor deui. Baru teu ingat ka anak, teu ingat ka salaki. Salaki oge teu ingat ka pamajikan. Telepon, Pak. Mah di mana? Di bumi, Pak. Aya naon? Tos sholat atos cek logan. Ih perhatian pan perhatian teh eta teh hak pamajikan Pak. Sandang pangan papan pendidikan perhatian eta hak awewe. Ieu mah teu dipenta ku pamajikan teu mere. Kira kitu jeung maneh nadahar. Ayeuna budahar hayang jeung tanjang we jeung naon. Senin jeung Sukri. Salasa bolocor terong. Rebo sayur lodeh. Kemis jeung tanjan. Tidak hayang ngeunah barang mere ka pamajikan kudu dipenta. Jangan engkau jadikan istrimu sebagai pengemis. Dipenta teu mere itu hak mereka. Dikeun. Awewe di alas. Ih, uyuh handaekeun betul kan? Betul, Bu? Anjay, korban kabeh ieu mah. Sandang pangan papan sandang naon? Pakaian. Pangan? Papan? Rumah. Pendidikan? Ilmu. Jadi ngawarah pamajikan teh kewajiban salaki lain kewajiban ajengan. Umanehna nu ngemblon. Ayo ajengan kudu ngadidik kumaha tadi. Hewa. Nu kalimat perhatian eta teh hak awewe Pak. Perhatikeun ku urang mah tos salat acan. Oh teu acan enggal papah teu rieu bok.
sok encakeun pagawean moal aya anggeusna mama encak moal aya anggeus salila panon buntak awewe mah moal eureun digawe kecuali peureum betul aya awewe peureum bari kekero aya moal aya oce keur naon aya Allah salila panon buntak awewe mah tara eureun digawe kecuali panonna peureum betul mata perhatikeun Pak awewe teh gitu pokoknya lamun awewe buat baeun jemadah-jemadah eta butuh perhatian Pak betul pokoknya mah lamun awewe geus jemadah-jemadah gitu atau awewe irisan muriang geus kalau bawa ke dokter moal cageun bawa ke toko emas cak sok mah milih seorang gram sok milih sok aja nu ieu nu itu banyak 10 gram cek ngomong teh hayang udah ka majis taklim hayang pedak yang cumai aya main munah aya moe maneh main saroh aya moe sirah bawa majikan lamun buat baut tuluy geringan majikan tong dibawa ka dokter moal cag bawa ke toko emas langsung jaga kan balik ke toko emas gantian salak itu gering hanya sekedar orang nanyakeun Pak tos salat mah tos salat tenang kana hate asli ceuk sok urang sok ieu mah ngupload di Facebook ngupload foto salaki aku tak bisa hidup tanpamu engkau segalanya bagiku jika kau pergi maka pergilah separuh napasku berarti kan ada jalma asma tong bangga cenah lamun salaki nyebutkeun engkau separuh napasku berarti saya teh neangan awewe hiji deui ameh teu bengek hirup hanya sekedar nanyakeun salat nikmat cok sanajan teu boga naon hirup tapi saling berwasiat takwa yakin bakal ngong adan kade kudu bisa ngajaga kama qala sahrukan surat huwa madam jalal jalalakan asmaye kai kubigil lakan matahari emang gitu gayanya Pak Bowo si itu mah lebat ilmu Indosiar gitu mata lamun bagian sholat ngomong waktu sholat sebagai umat yang berakhlak kolot anu boga akhlak teangan budak ajak ade sholat masing dawam kama qala syahrukan Dermawan
asam wal mati berkehotan surga tong hari-hari kade si mawa sendiri loba dalil sokat murdae ngaji Tuhan berbawa sendiri sajadah tempat hadir berbawa sendiri कियारे मेरे है नहीं जन्म है स्वर्ग है अच्छा अच्छा Đây Yêu tận nào em đi biar keprok kartos enggak raos enggak tuh atau yang ngapal pada tujuh mulut pokoknya malaman lagu iya keluar aing mual di murah asli apa kau bapak meninggali abi geus kieu tidak kapung kurma Pak Ipi terangeun perjuangan santri di Kobong aing mual di murah santri terus terang mun aing ngondang nasabna aing buduk lagi 3 tahun Bejok mah nasabna santri keluar di pondok hayang boga bangunan kudu mandiri kudu mikir maneh santri keluar di pondok hayang boga kobong hayang boga madrasah ngatohkeun masyarakat loba pi omongan Imam Ustad hayang dibere Imam Ustad ngagampangkeun duit mata aing mah kadang-kadang penta kadang-kadang penta aing boga mah gitu atau kalau aya kondangan aing mah gitu keluar gitu butuh semen dirinya nyokotna aing geus kumaha atuh karena ada gua mere eueuh ada gua di masyarakat masalahnya tunggu sarua kana tunggu BLT ibu mati bieu raos ngupingkeunnya ayo mangapa kelawa lo ketuleneng coba majikan ayo bae nyanyi cenah gitu majikan bieu hantar bae nyanyi cenah pas Bollywood wae cenah cicing cai piduiteun ieu mah pamajikan awewe mah pakowo teu pamajikan RT teu pamajikan kuwu teu pamajikan ajengan kurang duit monyong asli nah kuing mah aya ajengan mah kapan ngebio beruntahnya sakala ge asup ka ajengan mah datang ka ajengan mah teu lila teh nya datang gak datang cenah ajengan pusing cenah ku pamajikan kitu kunaon teu inti isuk cenah manyu we monyong cai aing teh sabaraha kira dia capek ke majikan 50 paingan atuh nah gitu kumaha tambahan cek wing teh 100 jadi sabaraha 150 nah geuning ajaran heula isuk teh datang deui ajengan nuhun cenah nah
catur cenah teu monyong deui. Heuh teu manyun gitu. Eta isu mah teh peuting teh malam Jumat datang deui. Sarua masalah teh gitu. Rungsing ku pamajikan, nu kamari bere teh 100 deui. Isu mah teh datang deui ajengan. Geuning kita catur, aya di mana pamajikan maneh? Tuh itu. Nu eta oh, cenah. Atuh eta mah teh kodimna atuh monyongna mah. Ti itu eta moal catur masih 1 juta ge. Naon? Ih, lain ngahina maksudnya nya. Besok dijieun masalah maksud kami mah kitu, Cek. Awas, matak lamun jalma hayang naon, hayang beres masalah sing daek ngadegeun salat itu adalah akhlak manusia. Jalma salat pasti ngadoa. Teu sakur jalma ngadoa ka asup naon? Sok sing kompak. Jalma salat ka asup. Jalma teu setiap ngadoa ka asup naon? Ka asup salat. Bisi teu kaharti keneh ku kullu sukroin kacamun. Cicing heula aing sok poho. Ai saban-saban kacang, ai saban-saban sukro. Eta make kacang. Walaisa kulo kacangin sukroan. Jeung henteu ai saban-saban kacang dina sukro. Rampeyek ge make kacang lain sukro. Martabak oge aya kacangan lain ibu oge aya kacangan lah lain sukro. Kulo jerukin buledun ai saban-saban jeruk eta walaisa kulo buledin jerukan teu ai saban-saban bulet eta lato-lato ge bulet lain bola oge lain jeruk sapedeung teh nya usum lato-lato teu budak teu leutik budak kana dieu tok sarua kolot ge main lato-lato paku ge main lato-lato budak mah di dieu lato-latona paku mah dina jero sarung tok lu budak mah beureung koneng kuku mah hideung geus eta awas hendak lamun kolot anu gagah cekuring mah kolot nu gagah nu boga akhlak mah nu daek amar ma'ruf ka anak pamaji daek ngajak salat naon sababna lamun urang di dunia teu daek salat engke suka kuburan moal aya nulungan Pak dina kitab Tanbihul Ghafilin lamun awak jalma geus asup ka jero kubur moal aya nu ngabelaan kecuali amal aya 4 amal nu bakal ngabela mayit sabaraha cenah aya 4 amal nu bakal ngabela mayit lamun ibu hayang aya nu ngabela pek di ayeuna saradia hayu urang saradia di ayeuna mangpal urang keur hirup di dunia hayu gerak saradia sabab urang bakal maut dipundut kuno kawasa dicanda kuno kawasa dipundut kuno rahayu dicanda kuno kawasa dipegatkeun goreng hap nu panganggesan dicabut ku malaikat tentu urang teh sakara nyawa ngangsem mapai urat pihak tembok kudu pindah nyamperkeun ka alam karja geus waktu ninggalkeun lembur ngejuk-juk kana kubur Pak Udin aya Pak Udin
sing cager bapak mah menang ngali geus diukur mahikeun awak sakucur dulur menang ngali geus diukur rek naon anu dibawa imah boga sawah lega menang ngumpul-ngumpul teh mela anak supasea menang kisuk-suk tilung-dung anu sok dipake adigung karena sholat mabok linglung waktu jakat nage di pentas sodakoh kalah melit ibadah kateler-teler nepi kanyang hulu ngaler di tengah imahnya goler diriung di talungguan di payungan lain pangan di abrik-abrik lain pejabat tetelah awak ngabobongkang di dunia di ajang-ajang di mangan-mangan di dunia pangresa yang terhormat disebut kiai, disebut pejabat, disebut gegeden lamun jalma geus papisah raga jeung nyawa angger we disebut teh layon. Betul? Rek saha nu ngabela su ka jero kubur lamun urang bisa ngamalkeun opat amal minimal opat amal selamat di jero kubur selamat di jero kubur selamat di akhirat cilaka di jero kubur leuwih cilaka di akhirat mata lamun di dunia tara sodako embung korban harta teh jeung agama ciri alamat cilaka eta asli Bu begitu mayit ngababengkang dina sareng kedok naon nama di dia dina liang kilungan naon liang naon ngaranna rong liang lahat dina liang lahat anu ngan ukur mah hisaawakeun disimbutan ku kain poe anu ngan ukur tilu gambar diganjal ku gageluk naon ngaranna dia tanuh teh menang ngeupulan naon ngaranna bantalan diganjal ku tanuh bantalan cuman di dunia bantal kuring bang baradina bang baru kulit munding eta kahujanan sangasarat pinuh kabingung bulan kuling ngan sorangan anak incut tu marasea tu mirosea tu malire eueuh tu ngalomokan saurang-urang acan padahal manehna hirup di dunia barang pake tina pakaya kolot manehna barang dahar barang inung tina ditinggal kolot caricing oge di imah kolot tapi geuning eueuh nu mirosea ka inung bapak nu geus aya di alam barzah sengsara Gusti iwal ke ngajerit ka Allah ya Allah balikeun deui abdi ka dunya sakedeung sasaat we rek disodakohkeun da kabeh nu ditinggalkeun di dunia umpeng hirup je mesin 1000 gen nilayan keur hirup mah geus maot moal aya nilayan kantos itu opat amal nu bakal ngabela hiji salat malaikat datang tina arah sirah mayit cek amalan salat malaikat anjeun bisa datang lewat ieu sebab ieu mayit tuker hirupna capek tukang salat datang kabeh sampean mayit
kumaha cek eta bae sampean mayit malaikat punten anjeun teu bisa datang lewat ieu sabab ieu mayit baheula di dunia alus kalakuan ka indung bapak tukang nyieun kahadean padahal hirup keur di dunia manehna lain menteri lain pejabat tapi tukang sound system alus jalma gorengna henteuna alus henteuna jalma goreng henteuna jalma lain ditinggali dina pagawean tapi ditinggali dina akhlak betul? Teu ditinggali dina profesi tapi ditinggali dina voting tukang sound system alus akhlakna betul? Kadek datang dari mayit kabeh naon kabeh kanan mayit begitu datang kabeh kanan kumaha cek eta kabeh kanan hei malaikat anjeun teu bisa datang ka dieu sabab ieu mayit keur hirup tukang sodaqoh cacak beunghar manehna mah keur teu boga ge tukang sodaqoh ulah disangka merek cai sagelas eta kasalaki eueuh nilai sodaqoh eta teh nilai sodaqoh ojo merek gelas cai ka kasalaki teh mata kaman salaki meta cai mah cai bere di teko-teko na luka obat malaikat datang lewat kencaun mayit cepeh kenca kumaha anjeun teu bisa datang lewat dieu sabab ieu mayit tukang puasa naon cenah yuk urang dandanan akhlak urang sabda menjalma ke pejabat ke rakyat ke beunghar ke miskin ngaran sup ka jero kubur keung alapatan mati lampu nu bieu jaba sorangan jaba poe kama qala Salman Khan dibaturan ku indung anu borangan sok dibaturan ku anakna kamajikan anu borangan sok minta dibaturan ku salakina salaki mawat miheulaan jabab borangan rek saha baturan bo rek kasaha kita tulung rek kasaha minta tulung mata ulah sok kerem-kerem teh di dunia teh jeung tetangga teu akur jeung dulur teu akur rek saha nulungan di jero kubur betul rek kasaha rek ka urang mana minta tulung di kuburan jika kidul jika kaler kulon wetan mohon
yakin bakal nulungan nalika urang sorangan awak dibungkus ku kain kapan anak dibanggakeun eueuh kecuali anu soleh. Yuk urang penta pitulung ka Allah muga-muga rumah tangga urang rumah tangga anu soleh soleha lembur urang pangeusina lembur anu soleha soleh soleha amin ya Robbal sieun kira-kira ibu lamun sorangan di jero kubur geung moal lantaran ibu sieun jeung geung cukup sakitu sekian dan terima kasih wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq hadanallahu wa iyyakum ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.